Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dina ieu kesempatan simkuring bade ngadares kitab Safinah. Nafa'anallahu bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat agung kasih mukmin sareng kasih kafir di dunya, Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit kasih mukmin hungkul di akhirat. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangiranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya dina pirang-pirang perkara dunya wa dini sareng pirang-pirang perkara agama. Wassallallahu sareng mugi nabihan rahmat sallallahu wassalama sareng mugi nabihan kasalamatan Allah ala sayyidina kalungan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu janten panuntungan para nabi kabeh walihi sareng keluargina kanjeng Nabi washabihi sareng sahabatna kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana wala haula sareng teu daya teu upaya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al-ali anu maha luhur al-adimi tur anu maha agung. Dina ieu bahasan teh kitab Safinah anu dikarangna ku nyaeta Syekh Salim bin Samir. Nyaeta Syekh Salim bin Samir teh orang Yaman. Anjeunna ngarang ieu kitab anu mana ieu kitab teh dinamian kitab Safinah, Safinatu saja. Artosna Safinatu saja teh muncik bahasa urang nama parahu kasalamatan. Jadi jembatan atau napi kendaraan urang keur menuju kasalamatan di akhirat. Lebetna ieu kitab teh nyaeta seseueur nama fikih gitunya. Lagi rada difokuskeun kana fikih. Anu mana ieu ngacuna ka madhab Imam Syafi'i. Musonib ieu ngawitan kana ieu nyusun kana kitab teh dikawitan ku Bismillahirrahmanirrahim. Alsana di antawisna nu kahiji teh nyaeta iktidaan bil kitabil aziz, nyaeta turut tumut atanapi ngacu kana kitab Al-Qur'an anu mulia, baik itu Al-Qur'an anu geus berbentuk mushaf nu urang sering dibaca atanapi Quran anu masih keneh di Lauhil Mahfuz gitu. Janten tabarukan gitu muka hiji nama. Anu kaduana alasana dikawitan ku bismillah teh sejak ngamalkeun kana dawuhan Rasul atanapi hadis Rasul. Margi aya hiji katerangan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqto au ajdam kadinya. Tadina eta hadis teh nyebatkeun setiap perkara sakur-sakur perkara anu dipandang hade menurut syariat agama maka hendakna diamaskeun heula
bismillahirrahmanirrahim. Sabab urang kadituna neangan kana kasampurnaanana gitu. Ya pun kira-kira ieu perkara teh dianggapna kurang hade mah dina agama teh, maka teu kudu teuing maca bismillah gitu. Tah salajengna itulah diantawisna mulanya alasan nama muslim teh ieu kitab disusun atau nabi dikawitan heula kunaon ku lafaz bismillahirrahmanirrahim. Salajengna bismillahirrahmanirrahim dina ngalogatanana tadintos bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Anu kurang di garis bawahi dina kecap bismillah nyaeta urang teh ngucapkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Nah, jadi hari lapan Allah teh eta teh terus terang bae di dieu disebatkeun nyaeta ismun, nyaeta naon? Ngaran. Jadi intina mah Allah teh eta teh ismudat. Jadi bismillah teh nyebat jenengan Allah. Jadi Allah teh eta teh hiji ngaran. Ade ari Allah teh eta teh hiji ngaran keur naon? Keur dat pangeran urang sadayana. Tah namina teh dat Allah teh disebatna naon? Allah dina mianana. Tah jadi ari Allah teh eta teh ngaran sebenarnya mah ngan ngaran pikeun dat pangeran gitu. Matak didinya kade urang sadayana dina ngajalankeun ibadah naon wae rupana urang teh bisi ngan saukur nepi kana ngaran gitu. Tetapi kudu naon? Kudu bener-bener sok sanaos urang nyebatkeun Allah tapi dina kayakinan dina pateka dan dina hati urang nu dimaksud mah sanes Allahna tapi naonna datullohna datna. Sebab keterangan nyebutkeun di dieu teh ari Allah mah eta mun saukur nami tapi nami ge lain sanami-namina tapi ngaran dat pangeran urang sadayana. Jadi ngaran anu paling naon min asmaidat al-a'la itu al-mausufi bil kamal. Ngaran anu paling sampurna, ngaran anu pangagung-agungna. Makana teu meunang kurang dipake ngaran urang gitu. Ngaranan budak, ngaranan naon teu meunang sabab eta mah khusus ngaran pikeun dat pangeran. Jadi intina yang Allah teh sing apa? Allah teh ismud dat ngaran pikeun dat Gusti Allah. Jadi lamun rek diilustrasikeun mah, lamun rek diumpamakeun lamun ieu mah nya. Contohna seperti kieu. Contohna teh seluruh anggota urang timimiti sirah, dada, beuteung, leungeun, suku, tah nu kabeh teh disebutna teh naon? Awak gitu. Eta ge kitu. Lamun ieu mah meureun dibahasakeun kitu ame ka arti. Jadi kumpulan tina naon? Gabungan tina ieu teh disebutna teh awak gitu. Nah seperti gitulah lamun rek disapertikeun dengan ulah sabenerna mah kitunya. Dari dat Allah mau kejangkau gitu. Dan beda di sini seperti urang gitu. Geus ulah inti. Yang penting mah dina keyakinan, dina katekadan urang ketika urang ibadah ka Allah, urang teh sing parat hate pikirannya keyakinan teh ketika nyebut Allah teh nu dimaksud nu disejaku urang mah sahana datna sanes Allah. Nah gitu. Salajengna Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng kasih mukmin sareng kasih kafir di dunia.
disebat nikmat agung kasih mukmin sareng kasih kafir di dunia sabab naon sabab anu ngarasaan kana eta nikmat teh sakabehna sakabeh makhluk sabenerna mah gitu dengan mukmin unggul dengan selain mukmin unggul ti mimiti tatangkalan tutumbuhan jajadian hayawan nu hirup di darat nu hirup di laut nu hirup di luhur cek paribasana mah kabeh ngarasaan nikmat anu eta matak disebut nikmat naon nikmat agung gitu eta nikmat agung padahal lamun dipersentasekeun mah numutkeun para ulama nikmat anu diturunkeun ka dunya mah ngan seukur 1%. Jadi 88% ke di akhirat. Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit kasih mukmin unggul di akhirat. Tah kakara ieu disebat nikmat alit soteh pedah anu ngarasaan kana eta nikmat teh khusus keur orang-orang anu iman ka Gusti Allah. Maka disebut naon? Detik padahal dipresentasekeun mah pangseueurna sama manusia. Tah salianti jalma anu iman mah ka Allah, nu teu percaya ka Allah, nu teu yakin ka Allah, nu teu iman ka Allah, moal meunang nikmat di akhirat mah. Eta bicara logatna. Itu tina lapan naon bismillahirrahmanirrahim. Jadi keur urang sadayana dina nalika urang erek milampah midamel segala rupa dina perkara anu hade menurut pandangan syariat agama maka hendaklah awaskeun naon bismillahirrahmanirrahim malahan aya hiji di katerangan lamun urang daek ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim dibaca 20 hiji kali samemeh sare. Nah, samemeh sare 20 hiji mangka padilahna urang teh bakal dijaga diriksa tina gangguan jin jeung setan bakal dijaga harta urang ge tina naon tina maling jeung tina karusakan anu naon anu teu diharepkeun tak kitu diantawisna. Namun urang daek naon ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim dibaca 20 hiji kali samemeh sare jeung seueur deui insyaallah naon mah padilah nama kitu nya teu lumayan urang teu nya daripada ngahulang mah memeh sare mending we sok baca bismillahirrahmanirrahim 20 hiji kali mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim 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 terus dan kasare itu salajengna alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah warisalaina puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah ari sadayana puji teh eta teh mung aya opat-opatna gitu eta nu disebutkeun qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin dinadomkeun ku barudak santri mah qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin puji Allah ka Allah na puji Allah ka makhluk na puji makhluk ka Allah na puji makhluk ka makhluk deui puji. Jadi sadayana puji teh teteh lillahi tetap kagungan Allah milik Allah hak Allah gitu masalah dina puji Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam
Gusti Allah teh anu mangeranan sadaya alam. Hari kitu alam aya sabaraha? Alam teh seueur disebutkeun lamun biasa manya alam teh aya alam dunya, alam kubur, alam barzah, alam akhirat, alam sajen-sajena gitu tah. Eta teh Allah nu mangeranana teh gitu. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis gitu. Terus segala sadaya alam Allah nu mangeranana gitu. Makana di dieu diteraskeun deui wabihi sareng ka Gusti Allah nastainu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya. Nyuhunkeun pitulung tina naon? Tina perkara dunya. Sebab urang hirup di dunya ayeuna ge karasana loba keneh urusan-urusan kadunyaan anu moal bisa kahontal jeung moal bisa selesaikeun ku akal otak urang sorangan terkecuali naon aya pitulung Gusti Allah. Makana dina perkara dunya ge urang teh kudu minta tulung ka saha? Ka Gusti Allah. Ku jalan ngadoa gitu, lobakeun ngadoa. Urang teh hayang dibereskeun, dilulus mulus berkah salamet tindakan sapanuhun sapanejana di dunya teh gitu. Tah penta tulung ka saha? Kalau sabab moal aya anu bisa nulungan iwati Gusti Allah gitu. Hakikatna mah gitu. Oge wadini sareng minta tulung teh dina pirang-pirang urusan agama. Sami agama ge dina urusan agama teh lamun teu aya taufik hidayah pitulung ti Gusti Allah mah urang ge moal bisa ngajalankeun gitu. Makana perlu dipenta gitu eta ge ka Allah minta tulungna urusan agama urang sadayana. Agama urang teh geuninganan cenah ti leutik mah urang teh Islam tapi geuninganan teu karasa Islam teh kumaha. Agama urang teh asa teu berkembang, agama urang teh asa teu tepati naon, asa kieu-kieu bae urang teh tabua urang teh naon henteu minta pitulung ka Gusti Allah. Coba penta dina urusan agama urang teh gitu. Komo kan gitu. Anu geus rumah tangga mah mawa naon? Mawa pamajikan, mawa anak kadituna. Tah dina urusan agama ge urang teh moal bisa sesempurna mungkin ngadidik pamajikan anak. Kaku kituna penta tulungna ka Allah. Ya Allah, mugi Gusti nulungan ka abdi sareng ka keluarga abdi, katurunan-turunan abdi tina urusan agama. Pan malahan dina ngamalkeun agama teh dina wanci kiwari mah geus rada pabeulit cik paribasana mah gitu. Tah kitu. Wa shalla sareng mugi nabihan rahmat sallallahu Allah wasallama sareng muga nabian kasalametan ala sayidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad. Tah mugi Gusti nabihan rahmat sareng kasalametan ka Kanjeng Nabi Muhammad anu khatamin nabiyina anu janten panuntungan para nabi kabeh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad teh penutup para nabi moal aya di nabi sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kadinya oge teu ka Kanjeng Nabi unggul wa alihi sareng ka keluargana Kanjeng Nabi, kulawargi Kanjeng Nabi. Wasahbihi sareng ka sahabat-sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Di terakhir dituntungan musonib dina muqaddimahna wala haula sareng teu aya daya sareng teu aya upaya wala quwata sareng teu aya kekuatan illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah.
Al-Ali anu maha luhur al-Hadim tur maha agung. Ieu teh ngagambarkeun ka tawadoan anjeunna kahadap pasoran anjeunna anu kudu dipake ku urang sadayana. Dan memang hakikatna manusia teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya teu aya upaya kecuali pitulung Gusti Allah. Tak kitu tadi nama mukadimah. Tah saeucan lebat kana pasal panginten kanggo mukadimah dina deresan anu munggaran ieu panginten dicekapkeun sakitu. Hapunten pilih aya kalepatan sareng kaalpaan. Mudah-mudahan deresan urang ieu teh saali tageuna aya manfaatna khusus keur simkuring umumna keur sadayana. Hadanallah wa yakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.